Pada saat orang ingin melupakan sesuatu, orang harus sibuk dengan sesuatu. Maka pada setiap saat orang erek mohokeun hiji perkara, pasti orang ngingetkeun heula. Di mana orang ngingetkeun heula berarti ingetanana lebih kuat. Berarti kenanganana lebih mendalam. Itu. Susah mal bisa mohokeun hiji perkara lamun kudu ngingetkeun heula. Memeh poho leuwih inget, memeh poho leuwih terkenang. Nah, cara no hebat mah di mana dek mohokeun hiji perkara kudu sibuk ku hiji perkara. Itu cara no hebat. Di mana-mana dek mohokeun tentang urusan cinta dunia, maka maneh kudu sibuk ngabangun cinta akhirat. Gitu. Jadi dengan sendirinya cinta dunia teh terhapus. Eueuh we. Dan ngabangun dina hatena cinta akhirat. Lamun usaha diniatan di samping zakat nek ngabantu fakir miskin. Lamun usaha diniatan di samping wajib zakat nek ngabangun majelis-majelis ta'lim. Lamun usaha diniatan di samping ngaluarkeun zakat gitu dek ngurus gitu jelema-jelema ya yatim gitu. Itu luar biasa karena usahana jadi akhirat gitu. Jadi sibuk dengan urusan akhirat, maka pasti manehna poho akan urusan dunia.